kerek siga begu di toilan ge teu konek dah dieu we ngalih tungtung nama pan ditompokeun kana ceulina mah pas disebutkeun mah kitu pan langsung astagfirullahaladzim auzubillahi minasyaitonirrajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum disangkana jurig salaki teh tungtungna ngaladangan sorangan cenah ai salaki saking abak poho doa bersetep naon eta teh sapetemon kuduna Allahumma jani bisayatin ieu salah gempeur rusuh Allahumma barik lana pamajikan ngorejat luncak sodi cenah aing lihakan tah jadi kedah evaluasi diri ketika pasangan berbicara ini kesalahan kita maka kita merenung lamun tos nyarios dua nana teh berhenti sejenak berhenti bade paru-paru eta mah bade nyingkah heula tosnya aya udah urang aku sudah bicara apa yang ingin kukatakan kepadamu kamu juga sudah baceo tentang aku nah sekarang ini aku ingin menjerok dulu sekedeung cicing merenung saling resapi nya gitu kapanggih we oh benar atau salah nah setelah itu baru datang lagi udah aku mah sudah menjedok tadi sudah merenung sekarang beb gabru maafkan aku beb begitu lamun ngasih ditemerakeun kasalahan naon lubarkeun silih lubarkeun yang namanya manusia itu tidak berada di satu kutub di satu keadaan pasti bertemu dengan benar dan bertemu dengan salah berikanlah toleransi di rumah tangga lain tarima aku menikah teh lain ngasup tarima karena geulis jeung bageurna kasep jeung bageurna tapi keur goreng patutna bau hitutna bau kelekna bedegongna ulah ieu mah pamajikan bau hitut diomong-omong kata tangga bau kelek diomong-omong kerek bari calangap dipoto di status WA di update na Facebook ini viral sesuka maju calangap nggak boleh suami istri itu harus saling menutupi antum libasulakum wa antum libasulahun tah eta fungsina teh baju silih tutupan matak nitip Neng Resma dan Mas Wahyudi kalau nanti punya WA 2 itu jangan sampai masalah keluarga diupdate di status WA karena itu sama dengan membuka aib nggak boleh itu jadinya viral iyo viral di YouTube itu iya jangan lupa like and subscribe Rahmat Anu Sunaria aduh jadi promosi channel YouTube promosi channel bye ari channel teh geuningan ieu ngageleser tina tarigu channel geus tong lanjutkan lanjut yang selanjutnya saling menghargai setiap apa yang dilakukan oleh pasangan selalu mengucapkan terima kasih istriku terima kasih bebebku bidadariku dulu di pangku istri teh ditimang nang ning nung ning nang ning nang ning ning nang ning bebeutkeun jangan ada kata-kata yang matak nyeri hati dan itu matak rahut tetapi selalu katakan oh kamu cantik sensitif kamu bidadari kamu hebat perempuan. Pokoknya aku tanpa bebek wah aku dijungkel kamu paling genahan sedunia kamu itu gayanya walah gaya tsunami begitu iya sok Neng Resma gaya teh sok neangan tina Facebook naon tina internet gaya naon wae tan waya sok bukaan nu kitu teh keur suami mah seorang istri di luar mah nggak boleh itu gua geo nggak boleh tapi di hadapan suami wah sok sama bokna hengnya ibadah atau rek gaya berjanji so dia gaya inul darah tinggi aku berjanji rek mayar tepat waktu mun anu teu mayar ditanggung renteng lieur eueuh keur mayar saembe kaun aya nu kitu saware kadeseh mayar KPP mayar dia mau moal aya kan moal di ditu di Manado alah jadi suami istri itu harus saling menghargai di memakai pakaian harus dipuji wah pakai pakaian ini cantik deh mama kayak Luna Mayit
Maya. Nu namanya kayak Ayu Ting Ting. Cara oke pakai pakaian apapun kata istrinya, wah bapak cakep. Bapak kayak Jokowi gitu. Atau kayak Raffi Ahmad gitu. Kayak Palurah gitu. Atau Atta Halilintar. Mataharium. Jadi kedah dipuji, tekengeng dipoyok, dihina, dan kita harus sama-sama menghindari kata-kata yang matak menyeri hati. Saling menghargai. Suami merek setoran sakumaha wae selalu katakan terima kasih. Nuhun Pak. Thank you. Sakitu sakieu ge abdi teu tumamprak tumarima naon kana perjuangan Bapak demi abdi. Nu penting mah halal. Kakesanganku Bapak mudah-mudahan janan barokah katuangku abdi jeung turunan. Tah gitu. Ulah ieu mah ai duit ya setor 10 juta. Aduh, selalu senyum. Selalu biar budi marah mah. Setor jutaan senyum. Senyum. Torojol mimiti kanu anu warna abu. Kanu biru rada beda senyum. Turun deui kanu rada hejo. Ada campur. Rada beda. Torojol di tenu sepak. Eueuh getihan. Kalau kamu kijam medut. Bekija medut. Suami di kapur ajaiban. Ya. Kuatkan. Sabar. Jangan berhenti. Aku selalu ada di sisimu. Aku tidak akan ngaleos. Aku tidak akan minta talak dulu. Enggak. Aku tetap selalu bersamamu. Pokoknya merek susah rek sana aku selalu setia. Nah itu istri sejati itu. Kurang lain ieu mah ai salaki keur dina posisi stabil aya ai pas dina ripuh ngaleos. Pokoknya mati semet ieu. Hep. Ayeuna mah. Geus. Akang abdi. Geus hoream abdi mah naon sangsara ayeuna. Budak loba bayareun loba wah. Geus ari akang penghasilannya gering deh, nya bengek, nya budug. Geus kapisah. Nah ini istri itu apa itu? Itu mah eureug jeleu begitu. Cah sakitu timang cepot mudah-mudahannya. Mangga lagu deui Gus Tinggus cenah. Kapayun deui Gus. Di pangarsana Bapak Utari. Aya daun hirisuk. Urang paksa Neng Dewinya. Daerah aya jeruk kawin itu asli. Lagu ieu dikitunkeun kangge kanu gaduh maksa oge urang Cibulan sadayana rupiah. Ngasadayana we anu aya di wewengkon Cibulan. Kumaha? Walau burung dipisah Ubat. hati kuring Iya. wah bener Dewi dari bobodo Iya. daun akhir saksina embong hejo Iya. duh panutan eta uang Iya. diantosan di pareto Pur cenah. daun iris bebangan kaedahan bayana di sisi empang panutan ibu basa kuring antenya waktu itu hati ngecewa ngabibita gaun iris si gawe Kumaha? dan kira kebenaran di bumi berangkat pergi hati mulai iya Iya. geningan Cenah ka urang dapurnya ngakunya. Daun dikeun. panutan kapela buktina ngarahetan sapa
tresna ngemplo hejo panutan Wai. diantos baredo Aduh. daun hiri Salajengna. bana unyang karone kumaha ulah Karone. kaedangan ayana di sisi empat Ayana di sisi empat. panutan ibu Ya. basa kuring ante nyawa waktu mitingnya hati jadi honcewa ngabibita ibu hadat bapak hadat daun diri sisi gawir masa Kumaha? naon nampilan dongana Naon piladongeunana? bikin lami abdi teh bikin tunggal aduh ampun serepisan gogodan Afwan anak. Hmm. أنا أجهب من Tuh bisa الشهود ngalawan orang العربية. Arab mah. فيا أيها الحاضرون Aya anak antum يا المسلمين والمسلمات يا إخواننا أخوات في حتى الحفلة المباركة أن أدعو إلى الله أنتم antum أنتم di tamah jarum الجمرات والتكاف ورقة زمزم أنا أفن ألحى بحده الله halahap halu 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 ما مش موقع أنا عبد البلبلة anur bala-bala من أين أنت؟ أنا من عربية saking Arabia jangan lain up ما تذهب إلى Orang إندونيسيا Arab. إلى Cibulan pakai أنا أذهب مشيا على الأقدام pakai pesawat Gehe lempang lempang Oh what is your name? My name is Abdul Balabala oh nanyakeun ngaran meureunnan Oh yes 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 I do tukang es di Arado Cing sih nyanyi Magadir sih Magadir se Magadir Winston Bilhaya Magadir Ngadadir lamudir ngadadir lamudir eta mah Lain ngadahdir. Naon ngadahdir? Magadir. On afwan an hilaf wa poho hilapan apa Anu Nisa Sabyan. ya jamalu Solawat. Wala al-badru alaina min saniyatil wada Maneh kunaon gila tarik teuing nadana Nengklokan. lokanana teh
Astagfirullah loba bayar Loba baroya. Bal baroya lain loba bayareun. Nyanyi sunah seh. Toki cang seh. Toki cang balakan diutos plong Toki cang balakan diutos plong Hebat. Versi kiroat balonku ada 5. balon ku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning sone operator pengehon hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dan Banyak itu meletus balon hijau. Dah. Banyak yuk mah. Dah. Jadi hayang Waruwa satu. Afwan. Letak dom, jangan marah. Jangan marah. Letak dom. Dom. Curi. Letak dom. Si goreng patut. Nau ngahina nyebut goreng patut. Gusti dibekam dia. Cameubleu tita tadi dibekem. Meni pararoek alam dunya. Ece. Ece. Ece mah pancet pamarentah ge lockdown. Da cuma ditutup jeung panon-panonna atuh da. Atuh, kita udah lepat atuh. Da Ece katinggal. di masker 5 bulan. Tapi kalam dunya poek. Ieu kitu disebut duhon teh. Duh. Cing atuh ece eta teh. Teu aya suara sincu deh. Ulah tepikeun ka jeung panonna dibengker atuh. Hah? Eta jeung panonna atuh dibengker geuning mah. Katutup. Naon? Katutup? Katutupan yang teh. Bukakan pep. Paingan hideung atuh. Aya gawe atuh. Teu. Ya. Ya. Jadi kapaehan gitu teh. Haridang, panas. Selalu panas dan haridang. Gusti alhamdulillahnya sanajan ece geus 5 bulan lockdown tapi ieu awak anger we ece mah bahono. Lingsik we seuceum mah. Sabab naon alhamdulillah ku Pak Kades ece mah tetap mendapatkan prioritas Leres. dari program 9 program Covid-19. Tina BPMT meunang, Aya. Di antawisna tina pelebaran sembako meunang. Menang lauk baneng jeung mie ABC. no Nog ditambah sarimi matak ece mah poe ngahakanan nog. tak beki lingsik we. Maneh hitut teh meledak bau nog. we seuceum bau nog. Banang ece parebut jeung ucing. Atuh jadi heula ucing berarti. Korea ece kudu eleh ku ucing mah. Alhamdulillah ece teh nya sembako ti desa Sukamaju katampi pisan ku ece meuni ampir unggal. Wah loba eta sembako. Tiap sasi. Ti Pak Iwan sembako ka ece. Ti Mang Budi bawang daun bawang beureum. PKH ece mah kengeng marukanan PIP kengeng ece mah BLT 600 di KRW-keun ting sabaraha. Berjanji itu. Berjanji ece mah. Alhamdulillah nuhun Pak Kades sareng aparat sadayana mudah-mudahan aparat desa Sukamaju cing sararehat lah. Amin ece. Langkung maju marukanan maranaina teh Pilkades. Ari ece mah lain Pilkades Pilkab ece mah. Alhamdulillah aduh inget baheula mah ece hayang umroh kalaksanakeun baheula. Ka mana umrohna ece? Ai tadi nama ece teh hayang ke Arab. KGI. Udah mampu nang gigi. Lain ece teh pan baheula aya dongeng ece teh. Kumaha?
Aya ece pan sigala laki ece mah jalingkak. Rosep useup. Resep. Ngan kamari ece keur lockdown nguseup. Ngurak teu meunang laut, teu meunang lauk, teu meunang belut. Nah bisa Menangna gitu. naon? Lauk yang belut di marasker. Menang ka era we. Tah ece teh baheula kungsi ngapungkeun lang layangan, moro lang layangan tangah we ka luhur. Nah ai pas tungkul geus di Arab Saudi. 8 bulan lelempangan. Aduh Gusti iyo cing teh Arab Saudi teh pahingan cek batur teh Arab panas nyaan panas. Panas. Tapi ka di ditu mah ece ge eta moe korong. Laan korong teh teuneun dina pasir. Kumaha? Yol meledak. Tutung. Gusti pahingan bujur aing pas tiuk dina peusik. Hideung. Yol lastrang hidung. Bener. Tapi ka gararing. Gararing. Gusti eta di Arab ucepan eta tawaf Tawaf, kumaha tawaf? dari Sofa ke Marwah sa'i dari Sofa ke Marwah la ilaha illallah marukanan tawaf ece bari maledog na anu ka baledog urang Libanon panona beletuk jol ngomong bahasa Inggris wisen sang sing ai cek teh punten teka deuleu Punten pisan, gitu cek aja teh. eta kuat jara rangkung eta pas ruku Urang Libanon teh. aja teh sujud ai pas cengkat ngapoek cing teh Cicing dina sarungna gitu. karungkup Karungkup mah nya. cah cicing we ceu teh daah keung ceu teh bisi keluar bisi kumaha cicing we ceu teh ai teh naon cing teh eta naon buat ngajabeg Gusti lain urang Arab nyong jangkung badak Gusti tapi ka badak bener garila tapi ka cuma pingsan lah marukanan eta dagang teh lamun aya nu nanaon teh kitu bahasana teh lamun anu moal dibikeun mah haram cenah haram gitu ka ece teh marukanan aya ece teh biasana teh ieu ka mana cing teh jalan ka ditu hoyong ka hotel eta cek urang ditu teh siratal mustaqim wah ai pas ece belok ai cek itu wala dolin cenah ulah mengkol Gusti Kudu lempeng. siratal mustaqim Siratal mustaqim we. mustaqim lamun mengkol wala dolin eta teh marukanan Kadang-kadang hardolin. kungsi ece kita kungsi di dia tehnya diajar yang Pak Aceng pan Ustad Aceng mati gontor Mohon. Inggris Arab ece ki jago bahasa Arab cek ece teh kan dagang korma mahada ai suban teh urang Arab ieu mah lain mahada cara mah icih Dah. oh eta teh urang Cibulan Gusti di Cibulan ka Manado teh umroh Gusti obat marukanan ece harita malahan cenah di ditu mah ieu pemain sepak bola ge ngaranna Arab kabeh marukanan aya nu ngaranna teh si ieu si Amin si Malik marukanan Si Alif. si Akim terakhir si Olin eta mun pelatih ngageroan saklub satim ngageroanna teh Al-Fatihah bring eta kompak satim kesebelasan teh ngan lamun kana daging babi cek urang Arab mah haram kabeneran aya bal sepak tina kulit bagong nah ada di arah rantep geblos beda cek kiper teh haram nyingkir geblos eleh urang Arab mah Dan di jeuna tina kulit babi nya kulit bagong nya. aya kejadian Kumaha? dina hiji waktu mah di hiji hotel aya pertemuan Dracula internasional Tuh. apa Dracula Aptu. anu sok eueut getih Dracula teh lain nu sok nginjem MBK Serem atuh eta. Sugana teh kan. wah eta mah ceuk urang Amerika sok cenah Sprite nginumna teh Sprite nu ti Jerman Fanta oh ai Indonesia Naon cenah kula? tong bisi tong dibahas ya salah dongengna eta mah Nya. Aya barudak. Aya barudak mula. apa nama wah aya deui di ditu teh ternyata aya balong ajaib Nah, kumaha? di Arab teh naon kahayang tinggal kejebur aya nu hayang jadi Roma Irama kejebur orang Irama jadi Jadi itu teh. aya nu hayang jadi Ayu Ting Ting kejebur jadi nu hiji mah rewasan barang rek kejebur aju jurig kejebur keluar jadi jurig
nya kitu ceu arek kapengker. Pemenut lagu anu supingna ti pangersana Bapak Lurah. Aku laguna Silih Antosa. Baiknya Cuma pagawean dengan kieu jeung kieu we. Jalan di kumaha atuh da cuma ada kekayanan. Tadi buburu ngarame eta teh. Ngalat cabe eta teh di balik tongong. Otak geseng klek eta teh. saparatosna ieu aya kembang gadung pula. Kumaha? Balurah Iya. Silih Antosa Silih Antosa. Desama Banjau Tina ketepan Yang ngakeun Dapina kap bos Surya Tegening masken yang ngakeun nu ge kap Wihara maksa. ulah rek pegang Sing panjang tali durian Geus lawas dulur Silih Antosa Iya. ulah jadi bangga balu salira ulah reka ulah koncewa nu gejang Kumaha? aja urang mangga kapan dengan sing sabar Silih Antosa nada urang Kumaha? ayeuna geni panggap Lajengna jenjang Agus ulah jadi bang baluh neng Dewi salira ulah reka Iya. ulah koncewa Yang beda ngakeun cenah kamahi eta urang maanggap Leres. kapan dengan sing sabar Silih Antosa Ujung kalageuna Jujuna masih percaya ulang ngarasulah sacancaya Oh, mari jenjang caya wajah. abdi rek tetep kumelah satia salami Petahna eta teh. jangan wae katarima pangasih abdi nu hina Walaupun kita hinanya, tetep harus setia. ampura ya Ya. geus lawas Ya jeung dunungan beres. urang paangga Iya. desama Kumaha? Banjau tina tetepan Dede. Dapina Nu keskipun telkotin durian Kanya. tegening masken Durian mas. Wihara Wihara. ulah rek pegang Ulah rek pegang. sing panjang Sing panjang. Tali durian. Geus lawas Selah. Dewi Soloyo. Antosa dekali sawangan pinuh lamunan tapi durian mah masken
Masa urang sangakeun Pemang Gadung. Pemang Gadung jeung Gadung Masa. Pilih janten tunggu sirungan catang supan gantar kakaitannya. Mangga. Ole ole. Bismillah. Ngawitan mahmud puji syukur ya Nyaga pinten ka muka urang dapur oge kasadayana keluarga besar nyaga laguna Pemang Gadung. Bakti di sebesi di Pemang Gadung ibu hajat dah turun Sambil nyalung ya. Wah. Sambil nyalung ya. Yang akeun cenah kasadaya para muslimi dekat depan hampura-hampurana di Gusti nu Maha Suci, di Gusti nu Maha Suci. Sareng para karuhun salajengna bakti di sewesi Pemang Gadung nuka
batu. Joga jeleng we tutup kemang gadung teh. Di sawang tika anggangan. Aduh. Hoyong ka sawer meureun ieu teh nya. Saya pisan. Tapi kan Daun marilit we ku hayangna di sawer ieu. Tinggal nu gaduh maksad cenah. Di helaran. Hoyong ningal adadang cenah ieu teh. Jeung Kuku bang Pak Iso cenah teh. Tapi ka lunga lingat kieu. Kupu. Hampir nyiduhan maneh. Lain iya aya lalir kana paham. Oh lah. Aya sukan teh nu kagungan maksud kalebat gitu. Bang Bung hidup. Tah. Bang Ada anak Acan Mana panganten? panganten cenah. Panganten Neng Resma Neng Resna Mas Wahyudi hoyong terang panganten aya si Nenek. Engal Kadin Hoyong terang cenah mana Rupina Ya abadi sono ingin hoyong bendak ingin lihat wajahnya cenah. Ingin lihat wajahnya pengantin katanya mau ke depan cenah. Engal Kadin Ingin ketemu sama kedua mempelai katanya. Biasanya jok itu kalau belum ada yang nyawer gitu keram. rombongan panganten laki-laki cepat ke sini Ya ayo kesini bertemu aku rindu padamu orang Seragen orang Seragen iki orang Seragen ya. Tunggu. ayo ngodok ke satu engal ngodok mesi satu aku rindu ingin bertemu engal hadir Ya cepet saya si Putri tenang si Putri mau Bandung Mau Bandung sinen pangun. salah Alah kudu mau Bandung. nah kudu nanaon saya si Putri si Putri mau Bandung Eta mah Persib, eta mah Persib sinden panggung. oh sinden sinden datang kemari penuhi panggilan kades Wajar. engal kadia Nah, panganten di payun bulan atas. nah ada yang masuk ya atur nuhun kepada pengantin yang sudah kesini mana keluarga besarnya yang belum ke depan aku tunggu sampai malam nanti sampai aku tidak akan balik sebelum aku dibeklah sampai subuh sampai subuh wahai orang Jawa Seragen rombongan mana mas-masnya ya mana ya
cenah. Bapak Erwentis, mai bebek mai han. Ini ngabdi pada ka kebon pada ngoret. Atur nuhun Patris. Ngaling cenah ayeuna ka. Hatur nuhun Bapak. Arli cenah. Bapak Tia aya Bapak Tia. Terus Aing bosen jadi RT. jeung eta kumaha mawa calung eta teh. Ayo urang mah seniman. Kawas pemain calung wae eta teh. Jeung baru suri Eta teh pikeun Kang taun kitu nih. Abi mah grup nager grup ieu geuningan Grup Mangara. Madur Mangara. Pentis nanti Pak RW eta teh. Ayo baru syuh. Cing sanajan bari jeung barusuh takol hayang nyaho eta teh kumaha cenah soalna. Moal ditakol geus eueuh nu nyawerna ge ya. Ayang kieu oge kalem we tenang tenang. Kateuteung ari. Takolah lah calungna tuh. Cing cok kumaha. Itu ditakol moal anu nyawer atuh. Somesieun laguna. Nya. Somesieun endeng manis somesieun sombong sekali. Somesieun endeng manis somesieun sombong sekali. Syarbo parawan centil. Geus. Ngasa kitu. Wah. Ngai baru syuh aing geus Watir mereka aing ganti ngomong. RW RT ieu urang geus hayang pensiun RT 30 tahun jadi RT Eueuh nu ngaganti-ganti. Eueuh nu ngaganti kalaka bonong teh urang loba nu daratan kayu mah teh nu ngadon pas ya Anu ngirim duit mau eueuh. Ada eureun pakade SK-an eureun jadi RT Yah, no. Nini good night Wah, hebat. Bahasan malam good night lamun keur ngawayang good day gude atau white coffee. tuh white coffee. Aduh. I love you nih. I love you too. Nini semakin cantik aja malam ini. Abah nggak boleh cipika-cipiki sekarang teh harus social distancing. Jaga jarak. Jaga jarak. Teu menang deket-deket komo abah rabies. Abah mah alergi teu kau papangi jeung rana geuning. Jong ngadadak abah menuturkeun. Nini jangan suudon begitu. Meskipun banyak yang cantik di luaran sana, abah tetap di hatiku hanya nenek. Pokoknya mah nenek can mau temal wara dikubur ku abah. Pokoknya mah sumpah demi Pak Kades. Nih, apa abah? Nih abah ini rek diajar jadi Raja Goma. Kumaha Raja Goma teh cenah. Nenek, apa bah? Kenapa di langit bulan hanya ada satu? Cing kumaha cenah tah. Nanaonan make jeung ngarayu. Nenek mah geus eueuh pangaruh. Rek dirayu, rek diologen ini mah geus monopos. Geus teu nafsu nenek mah. Geus teu konek lah ya. Nu kararitu eta sanajan di antal-antal ge geus.
Jadi Android. Nges ini mah nges eueuh sinyal nu kararitu. Geus lemot cenah. Komo bari jeung leuleus peot. Naon lulus peot teh? Dicoo oge terong, Terok. anger we lanyet. Nah. Ini mah geus teu kanu kararitu mah ini mah euna mah geus istiqomah kana akhirat ini. Ayeuna mah nini sujud geus tara gancang-gancang nini mah ayeuna mah. Sakali sujud nini mah 2 poe 2 peuting. Na pangaosan nini mah ustad-ustad nini husuk. Nini ngacai. Naon nini mah rumah loba dosa kasalaki nini mah loba salingkuh. Baheula jeung banar bawang beureum. Begini. Selingkuh nini mah. Ngaku nya. Jeung banar pakcoy nini mah. Bener sosi. Benar sosi nini mah marukanan. Si Abah harita teh keur digawe kana tower. Ka itu ka Manado. Marukanan. Nini mah di dieu heuda. Nini teh panir ibarat HP perlu dicas ai casana ka Manado. Banyak pugu. Aku kan jadi gabut. Pira ku nini neangan tero. Naon make jeung aya istilah gabut. Ai gabut teh jadi tepugu kahayang. Jadi galau sorangan. Tungtung nama aya tukang kasur. Hujanan. Ka dieu cing teh asup. Naonan kos nu gelo kasur di pak ieu cing teh ditatanggung. Geus we ka dieukeun tak kasur teh amparkeun angguran sok urang pake sare. Kudu bae. Kurang cobian gitu kasurnya. Nini mah marukanan teh loba dosa. Nini mah marukanan kieu-kieu ge mata air mah nini teh deuk tobat hayang husnul khotimah. Nini mah hayang jadi bidadari surga. Amin ini. Marukanan Mangpaatkeun sesa umur cenah ini. ada umur mata apa nini teh rumasan nini teh loba hutang nini teh. Leres. Nini mah awak ayeuna teh udah kari tulang jeung hitut. Teu kaup kaanginan nini mas meus-meus ti luhur teurap ti handap brot. Jeung ieu nu handap ayeuna teh geus teu ngonci. Nya da geus sagala dol atuh kurang. Jadi calana sapoe teh aya meureun aya 100 mah calana teh. Teu kaup katiisan meureun kitu nya. Matak eta duit pamere Mang Budi isuk rek KGI rek dibelikeun eta CD ini mah. Palurah salek meureunnya. Kadang make pempos, eta pempos tapi ka berat nini. Tapi ka ngoyonon. Nya 2 kilo kali mah nini. Teuing kumaha ya nini geus doa kieu kumaha piraku nini kudu kieu mah nyata kudu jadi kieu menongeng kieu da kitu. Piraku nini teh aduh Gusti. Jadi malik ka luhur atuh. Nya nini mah hubungan jeung si Abah geus teu harmonis cenah teh. Nini mah geus ngecepat siga gebok mah. Si Abah rek kitu kieu ge sok rek kayaknya. Tuh Abah cinta aya panto gencet ku panto. Si Abah hut hengke jongjonna lagi. Atawa neangan anak kucing cenah dicokok ku anak kucing. Marukanan. Ini nih enggak boleh gitu. Pokoknya mah Abah mah bukan itu masalahnya. Pokoknya Nini amanah dari Allah. Nini harus tetap kita bersama sehidup semati bersama ke surga. Insya Allah Abah. Hayu Nini kurang ke kamar. Lonceng berbunyi baris di halaman, berbaris ngentangkan tangan, sambil ajang-ajang, loncat, 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 loncat. Bangkong hijau, aclok-aclok, niangan kadaharan, aclok-aclokan. Naon ai maneh ngalagu paud, ngalagu TK. Lagu TK geuning ngayai Upin Ipin mah selamat pagi cek bur. Selamat pagi cek bur. Kahayang mah waya kieu mah ulam kejeung mah budak bari jeung eta budak bubulikir kitu asup angin naon teh. Tapi leuheung asup angin jeung asup hate mah. Ari sim guri mah nyanak kurang kali teh nyanak rezeki. Laras gitu pula. Sugana we da ari kakolot kieu mah wunu nyaah. Ai ka budak kapan? Ieu cenah keur jajan. Teu gini. Kamari Tapi oge bener. tatangga. Kumaha? Budak awewe naik kana tangga jamu. Katempo ku Pak Haji. Tah, Apa kumaha jadi teh? tah turun da teu di calana. Tah cenah 50.000 jeung isuk minggu KGI meuli calana. Inungna kabitaeun. Tuh budak wae dibere 50.000. Komo aing anu geus. Wah, anu geus kacidanya. Tuluy teh naik manehna teh. Nyaan di Kumaha geroan. eta ku Pak Haji eta? Di geroan ku Pak Haji turun. Kumaha cenah? Tah 500 meuli silet.
menipala Kita dibongkar. marukanan tah segane dai budak mah loba budak loba rezeki. Beres. Nah, ada hakikatna nu ngurus budak malin urang. Ngan ku eta Halo? meneh ku bodi bawa bubuligir gitu karunya. Ai teu kabeli baju lockdown. Sok rek kumaha? Tapi heueuh. Ieu teu kabeli baju kamari lebaran da lockdown atuh udah ngabedog ditutup teu meunang aya kerumunan masa. Di kebon teu meunang ngurumun. Tapi kayak masa kotak saurang. Marukanan. Jaga jarak. Ce biasana masuk naon teh nganggo itik. Pan kerumunan masa teu meunang. Teu meunang nganggo itik oge nu. Da itik na loba. Kerumunan masa eta. Matak dilema pokona mah. Matak aduh ya budak uyuhan ya kamari geus genti susu sorangan geus saat genti ku susu eme. Eme geus saat kamari aya ucing ka ucing. Beak dengkaknya. Geus beak dengkak. Matak sorana serba bisa meureun atau budak teh. Gerake. Da ieu dibere susu sapi bisa suara sapi. Si kumaha Sok sih? jang suara sapi. Tuh. Dibere susu muning suarana. Tuh, baru kanan dibere susu kuda. Oh. Susu domba. Tuh, budak ieu mah. Baru kanan. Lain hehehe. Kunaon lain mah? Marukanan teh kitu ieu mah budak teh jeung jajana alhamdulillah gede ieu mah jajana. Gede kumaha. Sakali jajan 40 juta. Ece. Eta budak isuk bawa ka Madur ece. Nah, Urang bajuan. wis sudi teu. Eta lain mah jeung 40 juta. Rek nya maling ka budak tah ka indungna tah. Sing saha anu nya karana di akhirat ngajajar jeung Nabi. Asli. Ulanya ka budak tah karana tah. Karana Semakin di depan. maruka. Ayo Sakitu we rupina. Salamat nu dihibur, salamat nu dihibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya rupina di rombongan Al Ustad Geuseur anu dipisang bobili diantawisna bobo sapanon jangan sabakan hapunten kasuhun mangga nyangakeun anu surajeun kawit terakhir. Ibu hajat bapak hajat tersayogi sanes adik ya waktosna waktos dugi nyangkakeun mahkan nyangkakeun sabangsalan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.